Ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan urang mi cinta ku endahna ku asikna tetep matri dina hati betah tu manina betah tu manina. Din, nyaho teu kakak kelas anu ganteng bobogan kakak kelas di Super Judes teh. Hah, selalu dimaksudku anjir. Anjir tuh terang eta si Bella. Iya bener ame bisa. Untung pisan ka dia abi gaduh warta penting. Eta apa tuh kakak kelas anu dipikara sepuan urang teh si Gilang. Duh naon? Gosip teh aya-aya wae. Anjeun teu percanten ka abi. Terserah maneh abi mah tetep kepercaya. Nya enggeus. Kenaon gitu gabung atuh. Apal tuh warta si Gilang bobogohan si Bella. Apal tuh? Henteu. Emang ka mana teh mana resep lamun si Gilang bobogohan? Emang kuring mikirkeun manehna pejuin si Bella? Jadi masalah lah. Ulah munafik pep padahal mana teh geuleuh ka si Gilang. Aing mah geuleuh ka si eta nya caludih, nya peot, nya beuki ka awewe. Idih, mimpi urang geus ka si eta. Kada pep bisi ngadahar omongan sorangan. Urang maraneh we. Geus mending gareulut wae. Mana minumna? Gila, gue tadi pas minum tehnya. Ayam. Oh, nya hilaf. Gila, kata nabi hilaf. Hilaf. Yang hilaf hirup teh. Ayo bel balik nyeri hati urang mah dicarakan segitu. Ya hayu. Aya ngabing heulanya. Bodak orang baik heula. Gede bebal balik mah. Manya orang ini sakedeung. Sok kemarannya yang mana gelar pembekalnya, bogongnya. Jadi kapan pisan. Pep, mana pokoknya kasih Gilang. Cek, kiu. Jadi naon sih marane? Sialnya ku bertemu dan cinta semu. Jadi naon sih tong nyanyi marane mah palawas sorana. Bae ada orang mirip mahal ini. Ih. Paling suka yang pesan yang nah, Gilang ada nama gitu. Enam deui. Bel masih sedih. Nama si Gilang tuh lupa euy. Sigana deket tuh si Feby. Tapi urang mah ya kan kasih pahriasa teh kunana naon da? Percaya tuh. Ya, oke. Oh, nah kamari buat itu Kak Abi. Benar naon? Bener Benar kenalan mana terpercaya. Ente. Tapi kamari nah mana berperhatian kasih baby. Oh, udah lah bisa ini mah masalah mana jeung urang. Mana ae lu? Nya heuh atuh sorangan mah nya we duaan heuh teh bro. Kenal lah, mana yang masalah? Kenal naon? Bohong, jujur kan kita friend. Sebenarnya mah orang teh putus si Bella. Nu bener mah nih. Bener ti aslina lu. Nya abdi da putus aya masalah naon? Sebenarnya orang teh putus karena Hotel Bel, Abi mah ngadang teh si Gilang teh jeung si Feby. Wah, nu bener. Bener. Tadi Abi ngadang di kamar. Urang ningali si Feby kurang labrak ayeuna. Ini nuju baca naon eta? Iya tuh, permai campur-campur. Oh, aduh. Oh iya, nu ngaranna Feby teh. Oh, naon kitu biasa we. Ke rumah saboga salah ka urang. Heuh, naon emang? Kan mana geus ngarebut si Gilang ku urang. Henteu, teu percaya urang mah soalna si Feby geuleun ka si Gilang. Sama maneh, urang mah teu nanya ka maneh. Gilang, pasti milarian abinya. lepaskan Bel, orang apa nggak naik Baby. Ada Gilang naon? Gilang jahat. Din urang dik ngomong. Aya naon? Din sebenarnya tuh urang teh rasa ka maneh mah dek kita di kabogoh urang.
Ya bedain jadi kamu dia. Daerah keluar. Kenapa? Kita pada nyebut tapi izin itu. Kita ke selami mau nggak bibit teh. Hah? Bener eta. Iya. Ayo nggak kita buka dulu. Abdi nagen kan kabogo. Iya kabogo abis tuh kasepnya. Ya, biasa deh. Kita ngadangnya. Ya. Kenal? Ada kan kamu satu apa ini? Iya. Ada kamu apa ini? Tapi isinya nggak apa. Dia udah ingetnya, ada tuh tentu tiba heula keneh, tapi dinya nama si Anis Bella. Terus saya nama Kia we. Tapi ada ini kamu mah. Ayo. Berarti Aina bilang kalau malah ada diri si Bella.